hikmah nu kaopat di dieu Ibnu Athaillah nyarioskeun arih nafsaka minat tadbir atanapi anit tadbir fama qoma bihi ghairu angka la takum bihi li nafsi hartosna istirahatkeun anjeun tina tadbir. Ari tadbir tehnya eta rencana atawa rancangan. Urang teh dina kahirupan teh boga rencana atawa boga rancangan atawa sok disubatkeun cita-cita keur budak mah. Urang istirahatkeun tina tadbir, urang istirahatkeun tina rencana-rencana pama koma bihi ghairu angka sabab geus aya rancangan anu tiheula keur kahirupan urang nya eta rancangan ti Gusti Allah la takum bihi li nafsi maka urang ulah ngilu-ngilu ngurus anak naon anu geus dirancang ku Gusti Allah. Di sisi urang ulah eureun urang ayeuna ibadah ka Allah ek salatna ek puasana ek dagangna ek tanina erek ngasuh budakna. Ibu ayeuna anu jadi seorang ibu rumah tangga ngurus segala naon nu aya kabutuhan di bumina. Bapa sebagai kepala rumah tangga usaha jeung kerjana ulah eureun usaha ulah eureun da eta teh ibadah pedah ceuk pamari dicarioskeun di kulon sing emut bahwa tetep anu terjadi mah nyaeta hasilna mah naon anu entos dikehendak ku Gusti Allah. Ulah tatagenan kana amal, ulah tatagenan kana perbuatan, ulah tatagenan kana usaha urang. Naon anu terjadi mah tos takdirna Gusti Allah. Maka di dieu saur Ibnu Athaillah arih nafsaka minat takbir pama qama bihi ghairu angka la takum bihi li nafsi. Urang istirahatkeun hatek mah ari jasad mah usaha mah ibadah mah ulah eureun. Tapi saur Ibnu Athaillah hatek mah istirahatkeun. Istirahatkeun tina naon? Tina rancangan. Tina naon rancangan teh? Tina naon anu direncanakeun ku urang kahayang jeung kahayang. Lakukeun usaha mah usaha dari titah ku Gusti Allah. Salat mah salat, ka kebon mah ka kebon tong eureun, tapi hate mah eureunkeun tina naon anu ku urang dirancang direncanakeun. Sabab naon? Sabab anu bakal terjadi mah hasil teu hasil mah anu ngahasilkeun Gusti Allah. Urang berobat sehat jeung gering mah nu nyehatkeun anu netepkeun gering mah Gusti Allah. Urang berusaha hayang hirup anu ngahirupkeun nu ngamaotkeun mah tetep bae Gusti Allah. Hartos ibu sampai dia. Jadi naon diistirahatkeun teh? Hati. Abdi jadi emot kapungkur, berudur istri teh, udur jantung kapungkur. Karena rumah sakit. Karena rumah sakit. Padahal mah kapungkur da keur udur jantung otomatis baru dak nami heula. Otomatis di bumi teh aktivitasnya kusim kuring. Nyeseuhna segala rupa kapungkur berudur. Dicanaklah ka rumah sakit. Cek dokter pamajikan tong dicapaikeun teuing. Karunya di pikiran pan sagala kuring. Nah, geuning tong dicapaikeun teuing di emutan. Oh, meureun pikiranna. Paingan cek dokter 80% penyakit itu tina pikiran. Nu gering karena capek, aya capek mah ngajadikeun sehat malah. Tapi pikiranlah nu matak ngajadikeun gering. Naon sababna? Capek pikiranna. Naon sababna capek? Teu istirahat. Maka saur Ibnu Athaillah geura istirahatkeun ku anjeun kahayang-kahayang rencana-rencana. Da sabab
samemeh urang lahir ke alam dunia geus aya anu ngarancang hirup urang bakal jadi lalaki jadi urang cikaracak beunghar miskina jeung deui urang ayeuna usahana jeung deui urang pangabogana geus aya nu ngarencanakeun nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Tong aneh terkadang urang ayeuna hirup mani ngejar mudag hese kadang teu beunang nu diudag teh terkadang teu keur dipikahayang datang nu dipikahayangna sabab kumaha dan nu geus ngarancang teh adalah Gusti Allah. Maka istirahatkeun hate mah istirahatkeun hate mah bo urang ayeuna nyobaan uang naik saeutik-eutikeun jadi urang geus bae ayeuna mah mending keneh bersyukur ka Gusti Allah. Niat segala rupa nu dilakukeun ku urang, salatna, wiridna, puasana, usahana karena keur bersyukur kana nikmat anu tos dipasikeun ku Gusti Allah. Para kasepuhan wargi sadayana aya dongeng kisah Abu Nawas anu aya jalma keur loba kapusing keur sedih. Naon sababna sedih? Sabab eta jalma teh rumasa imahna teh leutik. Imahna teh kumaha cenah? Leutik. Sempit pisan ari anakna loba datang ka Abu Nawas. Cek Abu Nawas teh tadi percaya harita Abu Nawas teh sebagai tokoh harita teh sebagai sesepuh. Cek Abu Nawas geus aya nama kieu bae anjeun geura ingu hayam teh ulah ingu hayam pan di aing teh di imah teh loba jalma turutkeun bae sabab kumaha da heueuh jalma bodoh sarua ingu hayam beuki sempok di imahna teh itu nu bener kitu geus datang di Abu Nawas anjeun teh kumaha teh tutah-tutah ka kuring teh kuring minta solusi ayeuna kuring imah sempit imah naon namina teh sumpah ayeuna anjeun kalah ka merenkeun geus turutkeun bae cek Abu Nawas. Akhirna cek Abu Nawas geus ayeuna mah cara nu kadua. Siap atuh ayeuna mah lah sugan nu kadua mah rada bener. Ayeuna meuli onta hijikeun di imah. Meuli onta diturutkeun bae da kumaha bongan tuh dan nanyakeun ka dinya. Meuli onta dibawa ka imah. Geus atuh geuring imah ibu jeung pamajikan jeung anakna hayam tambah onta. Bayangkeun kumaha bagi sumpah bae atuh. Didinya datanglah Abu Nawas kumaha ieu ayeuna kalah kabuki sumpah pisan kalah pusing kuring mah. Cek Abu Nawas geus ayeuna mah asli ayeuna mah asli. Gerak ku anjeun cokot jual eta onta kaluarkeun deui. Datang kadinya datang kumaha cek Abu Nawas rada lega ayeuna mah. Ya. Cek Abu Nawas ayeuna geus cokot hayam lah kumaha ayeuna lega ayeuna jadi sing horeng teh ibu lain imah anu leutik lain imah anu sempit naon anu aya di urang loba diasupkeun kana jero hate urang jadi anu sumpek teh hatena imah leutik sumpek sabab kumaha diasupkeun kana hate kalakuan pamajikan ngeunah jeung teu ngeunahna diasupkeun kana hate ningali kuring mah ayeuna jalma teu boga batu mah boga diasupkeun kana hate jalma aya nu ngahina diasupkeun kana hate aya nu muji diasupkeun kana hate sumpek hate teh sabab kumaha sagala diasupkeun maka kaluarkeunlah tina hate eta dikaluarkeun sabab dina hate mah hiji-hijina tempat urang muji ka Gusti Allah tempatkeun dina hate mah mung Allah hungkul mung pasrah ka Allah hungkul mung nyerahkeun ka Allah hungkul maka lamun hate urang mung dieusiana ku Allah hungkul hirup bakal lega lengkah asal luas ieu alam dunia teh naon sababna da tenang geuning tenang da hirup urang geus aya nu ngarencanakeun geus aya nu ngarancang kana naon anu bakal terjadi ka urang Allah Subhanahu wa taala. Adapun urang usaha karena perintah Allah keur neangan ganjaran kamuliaan di Gusti Allah keur ngajemput rizki anu tos ditangtoskeun ku Gusti Allah. Salat pun sapertos itu ku urang ayeuna tuh maka dina salat dina ibadah ge beda-beda ganjarana
aya salat karena aya pangabutuh, aya salat anu keur bersyukur, tong hayang sarua ganjaranna. Kumaha urang salat karena hayang beunghar alus teu naon mangga. Urang mah salat teh karena aya pangabutuh teu naon mangga. Tapi ulah hayang sarua ganjaranna jeung salat nu keur bersyukur ka Gusti Allah. Naon sababna? Contohna budak leutik, urang budak leutik dititah ngaji daek karena naon diburuhan daek halus daek keneh disebutna daekan. Budak tah puasa daek naon sababna diburuhan baju lebaran teu naon puasana halus disebutna daekan. Ayeuna budak tah sakola daek sabab diburuhan naon sababna daekan. Tapi urang mah geus sepuh, Bo. Ayeuna urang ngariung di dieu karena tanda syukur tak karena orang diburuhan bersyukur ka Gusti. Bedanya jalma nu bersyukur jeung nu daekan beda. Ari nu daekan mah karena urang daekna aya anu ngaburuhan, karena aya iming-iming, karena aya urang ek dibere naon kahayangna, berarti inget keneh kana diri urang. Anu bersyukur mah keur emut kadat anu masihan kanikmatan ka urang nyaeta keur inget ka Gusti Allah. Jadi ai kakara daek keneh mah inget kana dirina, da daek soteh beda aya kangeunahan. Ai bersyukur mah ek daek teu daek da ngarasa kawajiban keur bersyukur ka Gusti Allah. Beda jalma anu keur bersyukur mah. Jadi urang saeutik-saeutik ayeuna mah geus rada sepuh sugan geus rada kolot lah salat teh salat mah salat bae ek beunghar ek miskin ek kacumponan teu kacumponan naon sababna da aing mah keur bersyukur salat teh naon sababna dibere jasa ku Allah bisa ningali ti Gusti Allah bisa ngadangu nikmati Allah hirup ge hirup ge teh rezeki ti Gusti Allah syukuran bae. Itu hari ai jalma nu keur bersyukur mah beda kakara nu daekan daek soteh lamun ayeuna aing mah salat soteh beda ameh beunghar nalika miskin meureun teu daek salatna nalika aya pangabutuh bruk di dinya tahajud geus beres pangabutuhna lunas tahajudna an kitu urang mah leres. Maka urang saeutik-saeutik ngalengkahkeun hate bahwa urang ayeuna tong loba ngarencanakeun tong loba ngarancang hirup jalankeun bae ku urang hirup mah sabab parentah Gusti Allah tapi naon anu bakal terjadi mah sing yakin geus aya dina qada sareng qadarna Gusti Allah. Para kasepuhan wargi sadayana kumaha cenah da urang ayeuna hate teu bisa eureun boga rencana mangga teu naon aya dua saur ulama nu nyarioskeun urang teh sok boga rencana Bo urang teh keesukan teh boga rencana keesukanna boga rencana jalma kabagi dua hiji aya anu mahmud dua aya anu madmum hartosna mahmud teh dipuji ku Allah rencanana teh anu kadua dicacat dicawat ku Gusti Allah dihinakeun ku Gusti Allah rencanana teh nu mana rencana anu dimuliakeun nu mahmud teh maka insyaallah setiap jalma boga rencana dibarengan ku dikembalikan sugan Allah ngeresakeun sabab urang teu boga daya teu boga upaya jadi kamana ibu kaenjing teh bade ka kebon insyaallah selamun Allah ngeresakeun. Oh, berarti insyaallah eta teh tina naon anu direncana ke urang, anu direncanakeun ku urang teh ngundang kana kamuliaan di Gusti Allah. Jadi pidah insyaallah bae. Naon sababna da urang mah ngan boga rencana unggul nu nangtoskeun Gusti Allah. Insyaallah. Teras deui ma'a hauqala ai hauqala teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kesukaan ngaos insyaallah ngaos la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dina rencanana teh urang teu boga rasa daya, teu boga upaya angin sadayana kakuatan ti Gusti Allah. Anu katilu nu terakhir anu katilu rencana anu dipuji ku Gusti Allah teh nyaeta ek rencana urusan dunia atau urusan agama erek bentuk nama kerja ek bentuk nama ibadah ek bentuk nama rencana ke kebon atau rencana ngaji
anu eta rencanana lil akhirah pikeun akhirat, pikeun syukur ka Allah atawa pikeun urang nyaeta perkara akhirat. Rencana lah kuring erek naon ek pepelakan sugan mun geus pepelakan mah kuring teh ayeuna boga duit, mun boga duit mah kuring teh hayang sedekah. Atawa kuring lah ek rencana ek naon meuli motor anu kumaha anu alus ambeh babari syukur ka pangeran. Ek naon rencana usaha supaya usaha kuring teh ayeuna loba duit, biasana mun loba duit mah kuring bisa meuli baju, bisa meuli dahar nu ngeunah sok babari syukur ka Gusti Allah. Jadi niat ngeunahna teh hayang nimbulkeun syukur ka Gusti Allah. Saya rencana nu kitu. Da urang mah bongan tudanya. Ayeuna syukurna teh lamun ayeuna aya nu ngeunah bae. Tuh. Dahar jeung oncom jeung pindang urang bersyukurna ujung dahar jeung sate beda henteu? Beda. Urang ayeuna dahar jeung uyah jeung dahar jeung daging syukurna beda henteu? Beda. Pan urang ayeuna lamun dahar sate aya, daging aya, pindang beuteuy aya, anu hadoroh-hadoroh pan dibaca ku urang teh benar. Tapi ayeuna urang dahar jeung uyah poho bismillah ge pan. Padahal mah eta teh nikmat keneh ti Gusti Allah. Maka urang niat dahar ngeunah teh hayang nimbulkeun syukur ka Gusti Allah. Sae rencanana teh Abdul Hasan Asyadili seorang ulama waliullah nyaeta pelopor daripada kitab hikam, anjeunna angguana sok nu sae bae jiga ek lebaran bae pakaian teh nu alus bae. Mun dahareun nu ngeunah bae. Ditaroskeun ya Syekh anjeun teh pan wali kutub. Nah anjeun mah pakaian teh halus bae, mun dahareun teh ngeunah bae. Sabab kuring hayang ngaluarkeun nimbulkeun syukur kuring ka Gusti Allah. Oh, rencana nu sae. Begitupun urang dina ibadah urang naon urang tujuan ek ngaji sugan meunang ridho Gusti Allah. Namina rencana lil akhirah. Rencana urang hayang dina ek masalah dunia, ek masalah agama dibalikeun deui ka Gusti Allah. Maka rencana nu kitu dipuji ku Allah. Mana atuh rencana anu madmum, rencana urang anu ku Gusti Allah dicawad, anu ku Gusti Allah dihinakeun teu meunang kamuliaan dina eta rencanana. Anu kahiji nyaeta jalma anu rencana tadi teh henteu make insyaallah. Ngarasa urang teh kakuatan geus ngayakinkeun. Kayak mana anjeun kayak sukan erek ka kebon, erek pasti pokona mah siap pasti, urang mastikeun. Berarti urang miheulaan kehendak Gusti Allah. Padahal mah urang teh nyawa hirup nyawahan, nyawa kuat nyawahan henteu. Jadi nya urang miheulaan Allah berarti sedengkeun Allah lah anu nangtoskeun. Maka urang lamun teu make insyaallah dicawad rencanana ku Allah. Tapi urang mah nya lamun make insyaallah teh kalah karagu. Ibu erek ka kebon dade insyaallah tong insyaallah bener. Kalau teh dianggap padahal mah insyaallah teh eta teh kedah ambeh kumaha dipuji ku Gusti ngan bising insyaallah na mata ngaragukeun geus bae insyaallah na anca wae insyaallah geus bae labongan insyaallah tarik masuk kalahkan lah dicarekan urang penting pakret teh bae insyaallah la haula wala quwata illa billah. Abi mah teu aya daya teu aya upaya sagalana anu masihan tanaga Gusti nah anu kadua anu katiluna nyaeta anu tadi teh kumaha hiji anu rencanana henteu make insyaallah atawa teu make la haula wala quwata illa billah ngarasa boga kakuat geus miheulaan pangeran ngaranna teh kitu teh. Anu terakhirnya eta rencana jalma lid dunya pikeun dunya. Erek ka kebonna, erek ngajina, erek salatna, rencana ek naon ek ngaji sugan bae disebut saleh ku batur. Nah, eta teh madmum dicacat ku Gusti Allah. Rencana naon masantrenkeun budak kabeh naon jadi kiai sugan geus jadi kiai madir jadi dihormatan ku batur eta teh pikeun dunya. Nu kitu teh ek naon ek pepelakan ambeh naon ambeh bongar sugan geus bunghar mah ku batur teh dipikasieun. Nah, tapi rencana-rencana nu kitu teh madmum dicacat ku Gusti Allah. Maka sakali deui rencana urang mangga boga rencana mah
hiji rencana urang kudu kumaha anu mahmud anu dipuji ku Gusti Allah. Naon tadi teh rencanana urang ngembalikeun ka Allah insya Allah. Teu boga daya teu boga upaya atawa rencanana ka kebonna dagangna ngajina salatna direncanakeun ek ibadah ek masalah dunia ek masalah pagawean lil akhirah direncanakan orang supaya bisa ibadah ke Allah, bisa bersyukur ke Allah. Non sababna da dunia ieu mah ku Allah diciptakeun teh jeung benduna. Allah mah nyiptakeun surga, Allah nyiptakeun dunia, Allah nyiptakeun dunia teh jeung benduna. Bu, hari Nabi Adam diturunkeun ka dunia keur dihukum tak terpelesiran. Hah? Dihukum dunia itu tempat hukuman. Dak manusia mah awalnya diciptakan di surga karena ngakmam buah qalbi ku Allah diturunkan ke dunia sebagai bentuk hukuman. Maka dunia itu diciptakan teh jeung benduna Gusti Allah. Ari urang resep henteu hirup di dunia. Bunga henteu urang hirup di dunia ibu. Bunga tak pusing. Pusing asli nama, tapi betah tak betah. Betah. Bu, kurang hirup di dunia bunga tak pusing. Jujur bunga tak pusing. Hayang panjang umur atau pondok umur? Bingung kan? Berarti hayang lila meureun pusingna. Inti nama nyerahkeun ka Allah eta soe. Nyerahkeun ka Gusti Allah. Urang usaha, urang kerjana, urang salatna, urang ngajina henteu aya karena hayangna naon, teu aya karena rencanana naon, tapi teges urang keur bersyukur ka Gusti Allah. Urang kerjana karena urang diberi tenaga, niat syukuran ngajalankeun parentah Allah. Urang ayeuna ibadahna karena urang diberi iman, diberi Islam, niat syukuran ka Gusti Allah. Para kasepuhan wargi sadayana sakali deui jadi urang hirup di alam dunia geus dirancang, geus direncanakeun, geus ditangtoskeun naon anu bakal terjadi ku Gusti Allah. Do urang hirup baheula diurus ku saha? Urang hirup dileutik tina jero janin ibu sehingga urang ayeuna lahir gebruk ka alam dunia datang ka ieu waktu diurus ku saha? Rumasa urang ngurus manjangan huntu rumasa, manjangan ceuli rumasa henteu. Urang ayeuna ngabadagan badan rumasa ngurus henteu. Urang mangan saukur ngasupkeun dahareun kana pacangkem teu apal kumaha-kumaha mah leres. Diurus ku saha berarti urang hirup teh baheula diurus ku Gusti. Ayeuna diurus ku saha? Masa depan nu bakal terjadi ge diurus ku saha? Ku Allah. Baheula ku Allah, ayeuna ku Allah, nu erek ku Allah. Maka urang serahkeun ka Gusti Allah. Maka hate ieu kosongkeun saur Ibnu Athaillah mah istirahatkeun bae lah. Maka sing sajalma anu tawakal ka Allah, anu ngaistirahatkeun hatena, anu ngosongkeun tina makhluk, anu teu diasupkeun sagala kajadian, nu muji teu karasa da ayeuna kuring dipuji ku batur soteh pedah keur ditutupan aib ku Allah, pangabisa nu dikuring soteh pedah dibisakeun ku Gusti Allah. Dihina ku batur teu diasupkeun kana hate, ayeuna da kuring da memang jalma hina, jalma anu loba dosa, pantes bae dihinakeun ge. Tapi da hinaan batur mah moal matak bahaya dan ngariskeun mah Gusti Allah. Di hewaan di jauhan ku jalma moal matak cilaka da anu boga surga jeung neraka mah adalah Gusti Allah. Nu ngurus Allah, nu boga surga Allah. Teu sieun kuring mah dikukumaha ku jalma ge. Ayeuna urang rencana kahirupan ge, pepelakan ge, ibadah ge, ayeuna anu nangtoskeun mah nu bakal terjadi mah adalah Gusti Allah. Maka ibu sing saha jalma anu memang geus awakal ka Allah, anu geus ngembalikeun ka Allah, berulah urang ayeuna contohna pepelakan praktek teu hasil ku Allah moal dibere kabingungna. Otomatis hatena tetap ditenangkeun. Maka sok aya kadang sepuh begitu pepelakan hancur pepelakana kumaha bahasana, duh abong can milikna. Pasrah we, enak we nyariosna ge. Henteu anu pusing, henteu anu nyeri, henteu anu nyalekit, tenang we. Sabab kumaha dati awalna ge geus nyerahkeun ka Gusti Allah. Maka Rasulullah nganjurkeun setiap urang kaluar di bumi nu erek
musafir nu usaha nu karek kamana bae macana kumaha bismillah la haula wala quwata illa billah bismillahi tawakkaltu ala tawakal ka Gusti Allah. Mangga ya Allah abdi mah boga rencana unggul teu apal seperdetik seperjam naon bakal terjadi ka abdi sabab kumaha anu ngagenggam ruh urang hirup urang teu aya teuing mung Allah subhanahu wa ta'ala. Sakali deui terakhir jadi urang teruskeun usaha ulah eureun kerja ulah eureun ngadidik budak ngadidik rumah tangga atawa urang ibadah tapi sing emot hate mah ulah kababawa erek ngurus hirup urang sabab urang nu masa depan nu bakal terjadi mah geus aya dina rancangan Gusti Allah. Pasrahkeun bae ka Gusti Allah. Hartos ibu. Jadi Ibnu Athaillah di dia ngadamel metode bahwa sing horeng ibu para rasul itu hirupna para rasul mah pemikiran isu anu ayeuna bae kumaha antara kuring jeung Allah teh isu anu ngurus Gusti. Para wali itu ibu hirupna lain anu boga rencana panjang sanes anu hirupna ayeuna dirikna ayeuna kumaha jeung Gusti Allah teh isu kan kumaha Gusti. Semakin jalma tawakal ka Allah teh semakin jalma nu deukeut ka Allah teh nu kumaha lain nu gede sorbana nu loba elmuna lain jalma anu hirupna semakin nyerahkeun ka Gusti Allah semakin pasrah ka Gusti Allah. Maka aneh para wali mah saurna saucapna maca la ilaha illallah ganjarana sagede gunung emas sagede gunung Uhud emas sagede gunung Uhud. Nah sababna dan la ilaha illallah na teu aya di pangeran angin Allah teu aya di nu ngurus angin Allah teu aya di nu ngahirupkeun abdi angin Allah teu aya anu ngajadikeun sagala kajadian di dunia angin Gusti Allah anu pasrah ka Allah. La ilaha illallah ari urang mah terkadang ibadah sagede gunung mungkin duka aya ganjaran duka henteu. Dan sababna da urang mah ibadah nabi lain ingat ka Allah ingat kana kahayang urang bener. Do lamun urang keur popoyan terus salat pak orelak gelap ingetna kanu nyieun gelap tak kana popoyan. Urang mah keur salat ayeuna Allahu Akbar berpopoyan korelak gelap kumaha dina pikiran urang. Padahal mau dipoe teh ngan saukur cang cucing kutang teh. Salat urang eleh kucang cucing kutang bayangkeun. Lamun ge poe na emas mah meureun hade deui nya. Eta ala kadar ku popoyan salat urang mah geus eleh. Naon sababna? Da hatekna Allah na kosong. Intina henteu eusian salat. Maka wajar urang mah berat ngalakukeun salat teh. Henteu ngeunah ngajalankeun salat teh. Naon sababna? Da henteu eusian. Da anu ngeunah teh lamun eusian. Gelas enak teh ku sabab eusian kopi enak. Tapi ayeuna gelas kosong moal ngeunah. Salat ngeunah teh di arep teh lamun eusian tapi lamun kosong mah berat. Maka urang dina ibadah diajar urang ayeuna lain karena loba pangabutuh lain karena kahayang tapi keur bersyukur ka Gusti Allah. Da pangabutuh kahayang urang mah geus aya dina kanangtosan Gusti Allah. Sakitu painten ti abdi seueur lepatna nuhun punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.